Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-babu tis'au tawiki kubab kang kaping 9 bil mahabbati eta tetep dina martelakeun masalah mika cinta. Kade lain mika cinta ka bikang jaya mah. Tegasna mika cinta ka Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukiro dicaritakeun anna rajulan aya hiji lalaki ikura aya sorot ieu lalaki teh ningali hiji rupa qobihatan anu kacida rusakna pil badiati di leuweung. Pakola terus nanya si jalma teh kanu rupana jore teh man anta saha cenari anjeun teh. Olat terus dijawab kudu rupana jore teh anna amaluka qabihu apan kaulat teh amal anjeun anu ruksak. Ola ditanya deui ku eta jalma teh famma najata terus kumaha carana kaulah hayang salamet minka ti anjeun. Olat dijawab deui ku eta nu rupana jore teh as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah teu pira sok lobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ngadau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur fidau Kanjeng Rasul as-sholatu illa ya nurron ala syirati. Ari maca sholawat ka kaula teh eta ngajadikeun cahaya jembatan saluhureun sirotol mustaqim. Wa man shola illa yaumil jum'ati. Saha jelema anu maca sholawat dina poe Jumaah atawa malaman Jumaah samaniani marotan 80 balikan bae. Ghafarallahu laha dunubihi samaniani aman. Mangka Allah ngahapus dosana si eta jalma anu maca sholawat teh salama 80 tahun. Udah 80 siki urang maca sholawat dina poe Jumaah atau malaman Jumaah 80 tahun dosa orang dihampura ku Pangeran. Wallahu a'lam. Wa hukia dicaritakeun nana rajulan kana gopla. Caritakeun aya lalaki anu poho ani sholati tina maca sholawat ala sayyidina Muhammadin tegasna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan bil manami. Terus ieu jalma teh ningali Kanjeng Rasul dina waktu sarena tegasna mah ngimpi ieu jalma teh. Walam yatafat ilaihi. Terus Kanjeng Rasul teu ningali ka eta jalma teh. Faqala mangka nanya si jalma teh ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah anta lagodobina kunaon Gusti anjeun teu ningali ka kaula alagodobina apakah anjeun bendu ka kaula. Wala mangka dijawab ku Kanjeng Rasul lah teu kula mah teu bendu ka anjeun. Wala terus ditaros deui ku eta jalma teh falamma la tangdur ilaya terus kunaon anjeun teu ningali ka kaula. Wala dijawab ku Kanjeng Rasul li anni la irfaka karena kaula teu kenal ka anjeun. Faqala mangka nyarios deui si eta jalma teh fa bohalai kaya opo la tarfani piraku anjeun teu kenal ka kaula Gusti. Wa anna rajulan min ummatika apan kaula teh salah sahiji jalma lalaki ti umat anjeun. Wa qadrawi al ulama'u malama nyata-nyata sawarena ulama teh nyarios innaka irfa bi ummatika sanyana Kanjeng Rasul leuwih apal ka umatna min walidati bil waladi tinimang indung anu inget kana budakna. Jadi Kanjeng Rasul teh leuwih inget ka umat-umatna teh tinimang indung anu inget kana jadi anakna. Sok ayeuna budak karantau 80 tahun balik atuh sakumaha lilana oge nu jadi koloto pasti inget kanu jadi budak. Tah Kanjeng Rasul ge leuwih apaleun kana umatna nyaeta tegasna mah
apalin ka umat teh anu sok maca sholawat ka Kanjeng Rasul. Faqala mangka ngucap ya Kanjeng Rasul, sodaku bener aranjeun kabeh, walakin innaka tetapi na anjeun teh la tadkironi henteu eling ka kaula bisolati ku maca sholawat. Geus nama anjeun teh tareling ka kaula jeung Kanjeng Rasul kusabab anjeun tara maca sholawat ka kaula. Wa inna ma'rifati sanyana kenalna kaula teh bi umati ka umat kaula teh bi qadri sholatihim ilaya anu sok maca sholawat ka kaula. Wallahu a'lam bishawab.